Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Selamat berjumpa kembali dengan seni petualang budaya Nusantara. Kali ini akan membawakan tema, adakah hubungan antara metafisika dengan konsep hidup di perkampungan? Adakah hubungannya? Ya, metafisika itu sangat berhubungan dengan konsep hidup di perkampungan ya, terutama dalam konteks kearifan lokal dan tradisi masyarakat pedesaan dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Kenapa ya? Karena masyarakat pedesaan itu seringkali ya memiliki pandangan yang melampaui pandangan fisik. Nah, dan inilah esensi dari metafisika di perkampungan. Dan tidak bisa dipungkiri ya bahwa maksud dari kearifan lokal dan sistem kepercayaan itu banyak tradisi pedesaan yang didasarkan pada pandangan metafisik ya, tentang alam semesta seperti keyakinan terhadap kekuatan gaib, roh nenek moyang ataupun dewa dewi yang mengatur alam. Dan hal ini memang mempengaruhi cara berinteraksi dengan lingkungan dan mengambil keputusan seperti ritual pertanian dan keselarasan ya. Jadi fondasinya adalah keyakinan bahwa metafisika ini membentuk keyakinan-keyakinan dasar ya sebuah kelompok masyarakat ya, dan akan menentukan cara pandang mereka terhadap alam, manusia, dan alam spiritual. Kelaparan gitu. Daripada kelaparan marangot mendingan mau nanti nggak bisa nih dia dengan bisa itu naon karasa di dia loba anak lamun perusahaan pasti gitu jadi udah Tapi kan anu ari molok pikiran pondok memang saacana usaha banyak. nah sejarah nak kieu pemilu loba budak manya mentau nu mere nganyuk nu mere perusahaan nu narima otomatis daripada kelaparan mending kadinya empat Kadinya nya. nyanya naon deui Ya, tidinya nya sumber nya awal. ieu awalna daripada budak para raeh teu dahar nganjuk nu mere mentau nu mere pemerintahan nu kumaha tah otomatis contoh di dieu lah lobana mikirna kan kitu daripada budak payung aing nu beungar beak apa yang dipau Kadinya nya. kadinya lumpatna Awalnya tidinya nya. awalna tina ekonomi teu aya Jadi istilahnya mah geus daya nu percaya nya lumpuh lobatna kadinya gitu. gitu. Kadinya jelas. Tah ayeuna di dieu loba nu mahok eta naon wae emang lu kapawak di pang? Jagong. Campe segala dirarana. Hui jagong sampo. Hui nu dieu dirarana. Nu amang hui Penting sabar karung. mau atau bisa. Kapawa tapi lawas teh. Nya tapi Wah. Ngomong tara ka dieu nya bahnya. Hah? Ngomong tara ka dieu. Ngapoe. Da tara panggih atuh amang teh da mah ngongersa. Ya kan ngadongeng aya nu mokan we pare cenah jeung hui. Sampo. Nah, karunya boga anak pamajikan anak khawatir. Tapi kan eta urut dahan ieu Jadi mah sadar. Lain mau ke sadar. Rumah salobaan. Lu dijaga meninggal segala kurang pasti gitu. Nawarkeun gitu atuh menyesal. itu suruh gitu nya. Bisi. Bisi lobaan. Berarti emang mah geus Dari amang mah juga anu orang lain mah gitu. emang mah narima gitu nya. Narima gitu. Ikhlaskeun we nya mah. Gitu. Karena mah anak amang 15. Ayeuna bayangkeun lagi entong loba sekolah di SMA 3 we. Rek sabaraha biaya sehari. Contoh di dia boga 15, di SMA 3, di SMP 3. Pengeluaran sehari rek sabaraha. Lamun teu mampu lompatna kena mahok. Ya kitu nya mah. Jelas kena mahok lompatna. Karunya teh tuh. Ya hui nu amang mah wios we nya eta mah. Itu. Kan bae ditarwang. Da marugi. Marugi abdi mah. Anjeunna nu rugi mah. Arek ku anak pamajikan, arek ku anjeunna nu rugi bari marugi.
Melak deui we. Ari melak deui we keun wae. Luar biasa. Tapi nu kurang sadar pasti ama. Nu kurang sadar. Sakinta selalu nu kurang ieu mah ngaramu. Pasti ieu nya aya Ngaramu. Ari dia kan ukur seur. Jadi oh kieu jalan. Mah mungkin ada jalan malam teh sagala kurang apa-apa. Mata gitu ge sagala apa kurang. Kan balik kuatir ka urang kan mau. Nah justru di dia mah panggil dia mah di bahan. Gitu mah. Lagi jalan mata boga. Di bahan rek beas rek duit. Amang jalan mata boga, tapi amang geus naksir. Ieu nih mau ke bahan. Gitu nya. Di bahanan dia mah. Luar biasa emang tuh. Sesamang gaduh hata sapertos gitu. Nya. Emang geus sarua aja mah berkah juga. Sama bau berkah. Mun pikiran emang udah lain. Gitu nya Mang. Sana ngalaman. Ada Aja lemah kurang kan mah. Pasti gitu nya. Nah, ini nya. Karena geus teu aya ieu nya nanti Aya di jalan. teh ada jalan ya selain Mau. gitu. Kabatur nganyukeun nu mere. Usahaeun ka mana-mana we nu narima. Jauheun ka pabrik mah coge we nu tani-tasan. Ah, geus sering cenah we di jalan daripada kalaparan dari ari. Gitu ya Mang. Hayang gari. Tuang. Aduh eta helmi raos. Tuang sedang naon eta teh? Surawung. Surawung, jeung lodeh, cabe. Cabe. Alah, aya ku nikmat, keting. Duh gustina gitu, sisi sawah aja baning. Naon wae cenah ieu teh ya? Segala aya. Buat ram gitu. Ya, naon nama. Ah. Aduh, mana Surawung teh biasa seungit. Ah, ieu teh disebutna orek naon kitu? Lolodeh. Ada tas ngaritnya. Langsung we Nyoro euy. Da bawa nih. Kabok. Bahar Pak. Cuk atuh. cok. Urang boso buat gilu dahar ieu. Dari dua nama ada sorkeun. Semputulnya. Daripada di dadahan. Ah, gitu. Dah. Setik deui nya, Mang. Setik deui. Oh, barang ya, Mang? Nah, hujannya gabruk pisan tuh kamari teh. Ya, pokoknya ngeunah teh kasaan. Pokoknya ngeunah teh. Oh, ya itu. Waduh, kaosna Gibran jeung Prabowo. Ya kalau mau. Bapak Gibran dan Bapak Prabowo. Gebangna itu dulu, nutonglah tuh antarkeun. Eta gebangna eta bawa ka ditu kalau mau bawa di kota.
Jadi cangkeng. Dulu yang nempe. Kalau lo bukan. Rumah. Weh. Aduh, ini rawas ngopi ya. Alah, sedot, aduh. Kayak ku tegap pisannya. Nggak ngalah jukut bah. Ya mah lu gebuk ya. Nya, bagian ngegebuk ya mah. Wih. Sok mah kira